misalkan geus sahur ya sahur salat subuh beres salat subuh sare hudang-hudang maghrib misalkan ya tah eta teh sah puasana. Qalu fi juz'in minan fa'ilam yafat al mugma alaih al khadam minan nahar lam yasihu saumuhu. Ayeuna lamun jelema misalkeun ayan dina waktu puasa kambuh ayana teh ya. Cuman pas waktu kambuhna teh ya henteu lila. Palingan sababaraha menit manehna cager deui. Tah eta mah teruskeun puasana. Terkecuali teu eureun-eureun lila. Nah, eta mah karak batal puasana. Beda jeung nu sare. Nah, ari nu sare mah sanajan teu boga akal sah puasana. Mending kieu malah mah urang. Puasa lamun misalkeun hudang urang ieu teh loba ngadosa. Malah rajin ngomongkeun batur, malah loba tungkrang tongkrong ngadeuleun bujur gede eta alus keneh disarekeun puasa eta. Mending geus urang lobakeun sare daripada hudang loba maksiat ya. Teu ganjaran pan ari sare kan dina waktu salat hudang. Pas waktu dohor hudang salat heula sarekeun deui. Waktu hudang-hudang tengah puang maghrib. Waktu asar hudang sarekeun deui hudang-hudang maghrib eueuh masalah teu naon eta. Nah, cuman makruh doang, makruh. Makruh. Kan urang mah misalkeun lamun dibanding-banding gitu tah ngajagana. Heeh, dibanding jeung beuta bisa jadi teu makruh eta. Kalah solehan sare. Kalah solehan sare misalkeun eta bisa timbulan teu makruh. Solehan sare urang mah. Cuman lamun hudang pan urang sajaba urang ibadah puasa keuntungan hudang ye urang teh bisa wiridan bisa ngalaksanakeun ibadah nu lainna tetep ari alus nama alus hudang ari kira-kira kuat mah nahan maksiat nah gitu